tinuhun sang saya ya minuning suri saking kebak rumning pinatingrat dhuwur lindung bulan pasemo sang Adipati Arjuna wis pinara mungkin pratis dana pradentara taning masmu lemek peludru kancana pinetik narawatadi narawungkang ujuala lah ingkang natawau kocap pawentening Kadipaten Madukara Doh beres ulan anu kareka bana sabunku Nagara Amat Nagara anu subur makmur gemari pahlo Jinawi aman sentosa kertanan larya Nagara sepi paling towong rampok sudah begal caram karaman nya kebo sapi pada mulang kakandangna sewang-sewang tawis aman kitu kayanan jantan pupuhun negeri Nyakrawati ngabahu denta laras daya sanes nyeta ya Adipati Arjuna satria panangahing Pandawa Doh beres kulan ngaturanan linggih putrana Pandawa anu kadua nyeta Raden Gatotkaca satria Pringgandari Doh beres kulan oge tekantun ulu cupu Pandawa nyeta Lurah Semar Kudrapawana Doh beres sadayana pada tungkul hamari kluk muka lir jem kortala ajrih ningali pamor ingkang Adipati laras pangandikana Adipati lelei dedeh alis manis melas melis pangandika kasih Gatotkaca coba kapayun linggihna kasih eserkeun kursi nangalah tepahauk-hauk dina nyarita mah ada kapayun tuh putrana Ratu Arimbi Triptip Pringgandani putrana Kakang Arya Bima Arya Bratasena cobi kapayun hidup dawa timbalan Kangjeng Rama kau nampi kana pembagik salira kalayan ngaturkeun sembah sungkem kau panjenengan Rama Paman ditampi nuhun kasep kudua leungeun kencalan katuwu simpen pulungi ati punding mastaka dawa timbalan matur nuhun kalina tieta beli kirang tata kirang titi duduga priyoga nada dihapunten beli aya nu kabantun ti kampung nu kacanak ti desa nu kajingjing ti pakemitan maklum anu disuhunkeun eta pisan Gatotkaca
ulah sauran kan sakabeh jalma mual aya nu teu bogaeun dosa Teu Laras. sampurna nya kula. pasti sanajan sakecret cai oge aya ari dosa Laras. Laras. pasti setiap jalma mual leutik dosana Ya laras. Margi salah wae lain setan nya kula. ya kangaranan manusia tungkul tempat kaluluputan tanggah tempat kalelepatan Sumuh. samenit ganti saja merubah Laras. rajeng janji taraka pake isu Iya. Laras. Laras. Dawud di malam pengaranan manusia Da kitu atuh. urang saling maklum weh dina dengan ayeuna mohon dan media ajar hatur nuhun kalayan kaping 3 aya pikir sanaon ieu teh purwa ngangkir linggih putra Gara carioskeun. kapayunan salira panjenengan paman gerak pedar bejer beas ulah di dinding kelir gendang siloka gerak pedar satara basna ke kelanan kasih antos sakda itu di tukang saha itu teh saha Kudu uat. saha kenagan wah kapayun wah punten kapegeran nuhun cakape di dia kapayun atua Uat mah. wios dipengker we uang Eserkeun eserkeun uat. kursi lah wios cek kedah di dia arara jerih nun Uat mah dasar dinu tiris uat mah. kapayun kang nuhun nun Siap uat. wah nampi kana pembagik salira nya kalayan teta sembah pangabaktos tisim kuring nun ditampikan kalayan ka juragan Gatot Kasa nuhun wa ditampi nuhun wa kekakan pun oge naon rupiah kalepatan ageng simbawenten alit mugiat tiasa dimaklum nu Saling maklum. maklum anu disuhunkeun nya urang saling maklumkan Sakedahna eta mah. urang saling maklum saling maklum we laras Lah saling rebuet oge ieu katiluna aya pikeun naon purwa ngahaturanan jisim abdi oge ieu juragan Gatot Kasa naon Ya naon atuh kan. aya pikir sanaon wa saperkarana purwa mangahaturanan lingi hidup mang teh sono oh leres sami Lami kepenak panggil kerja orang dia. leres nun sami Lami tepenak sareng orang dia. geus lila mang tepangih jeung Gatot Kasa oge Kang Semar Mohon. nya saperkarana eta kadua perkarana paman teh rek nya raga ineung kumaha ayeuna kaayaan di negara Pringgandani oge di negara Amarta ayeuna Sok. anu dijaga ku anya Sok wal. aman kulon Aman. Aman ya. sepi paling tong rampok sudah pegal caram karaman Aman bisa akur deui. nuk digawe simpe hate oge ayeuna mah patani oge pada sarana Sidikan. Patani. nuhun kase Pangarit oge terang rebut alas. sumuhun nunda sim kuring oge kamari teh neme panen panen naon? naon Kakang Semar panen jukut Ah naon sok keur aman. naon jukutnya keur domba nya Pajibana domana sieun teh. dah pami domba teh di pasihan jukut mah meureun angger we begeng
bakal mati meureun panginten. Begeng juga si Wadi. Nya bakal begeng si Wadi. Ya heueuh. Tukang goong ge sami wa. Tukang kendang oge tukang gowong sarua bararegeng. Jor. Nya Tukang nuhun. kedua ge begeng eta. Nya dina harti eta teh sakalian rek ngabersihan lingkungan ua leres ngarah teu bala teuing. Nya Laras. Bah Yayar. oge dina ayana hidup Gatot Kaca geus ngajaga nagara Pringgandani oge nagara Amarta paman teh rek mikeun pangajen anu saluhur-luhurna ka Duh, Gatot Kaca oge Kakang Semar kantenan. ditampi paman ditampi nuhun nun ditampi ku mun-munan bahwa ditampi ku mun-munan na mun-munan teh leungeunan gitu sanesnya disuhun tina mun-munan gitu Oh, manawi teh tampalan dina mastaka wa teh. dampalna dina mastaka oge katilu perkara memang aya hal-hal anu rek didugikeun bae ku paman tansah ngajeng-ngajeng nu Laras. kamari paman keur ngabersihan kuda Arba Puspa Kuda. nah salira agan kagungan kuda gitu nya boga Gaduh, baragi ambo. dititipkeun ku kaula di saha di Padedi paingan teu aya wae atuh Kasepuhan teh bulan. sigana mah tilas nembe meureun diangge ngarengong meureun Kantenan. nya da bieu teh disewakeun cenah Nuhun. paman teh kadongkapan guru paman Dupi. kadongkapan guru nya saha nyaeta Kangjeng Rama Guru Residrona Oh, Kangjeng Rama Eyang Dorna nya Ari Guru Residrona teh maksad bade ngawartosan kamang yen Dewi Lesminingpuri putra na Prabu Duryudana nya nuju gering ngalang non gering nangtung ngalang layung nuju udur panginten. poho kana dahar Alah, poho kana sare alah, ngan ukur guling nu digugulu alah. dipake tilam ka eling Hawatos kulan. nah aku naon nya Dewi Lesminingpuri teh keur ka tarajangku panyakit asmara Oh, cinta pangintennya. wujud aya rasa cinta aya birahi panginten nu Birahi nya kasaha. arika tarikat taji kapati-pati kapeteng asmara negama nate kusaha nya Dewi Lesminingpuri teh katarikat taji kapati-pati kapeteng asmara gama ku hidup usaha gua anjeun Gatot Kaca wijar meneng-meneng Gusti Petengiatin nira Petengiatin nira selinera saling pawarna saling
kahidap Gatot Kaca. Bagja nun salira dipika cinta ku putri raja. Ih, tangtos nah. Si Gana bakal mulus banglus nun. Bakal bangreng sih kan. Sanes ku kitu naon. Kaula teh bingung nu teu manghitung-tung sesama nu teh saudara. Ulah diengkekeun Aden. Ulah diengkekeun agan. Pilih rambut ku batur. Sanes ku kitu naon. Ari Pandawa sareng Kurawa teh teu weulih getrek. Teu weulih parasea. Sumuhun. Bermusuhan. Asa mustahil ieu ngayakeun panglamar ka kaula ka para Pandawa. Uluh nya sigana kaula datang ka ditu teh bakal diracun. Halo. Kan tenang. Leres waspada nun salira. Racun cinta. Kumaha Gatot Kaca Sangeman Aden. bakal disanggupan atanapi mual. Sanggupan. Rek ditampik atanapi disanggupan. Sangeman Den. Lebar Den. Hapunten rek mulak saketika. Paman. Sanes kaula nampik kana pangasih paman. Saleresna putra teh teu acan gaduh rasa birahi. Teu acan kaancikan rasa bogo. Teu acan aya Kak. Teu acan terang kumaha rasana bogoh ka awewe teh. Kumaha rasana cinta teh. Teu acan dewasa gitu. Si Hari gitu. Teu acan dewasa panginten. Leres. Tapi da Gatot Kaca teh geus umuran Kang. Untus umuran. Ari agan sabaraha yuswa teh? Karek 25 tahun. Dua mojeun atuh Den. Ariwa. Ari Iwa sabaraha? Nembe 17 tahun. Neme. Nembe 17 tahun kulan. Neme mun tukang gong geus 3 abad. Jadi anjeun terek nampik kana pangasih paman sanes paman. Putra nyuhunkeun we waktos. Naon? Nyuhunkeun we waktos. Gatot Kaca teu meunang diengkekeun Gatot Kaca. Lebar jaba putri raja Ari Prabu Duryudana teh kakang Prabu Duryudana teh Raja Astina. Sabenerna Astina teh hak Pandawa. Doh, beres. Sugan jeung Sugan. Kumaha? Anjeun geus nikah jeung Dewi Lesminimpuri mameureun. Kapimilik deui ku Pandawa. Turuna bakal ka anjeun Gatot Kaca. Kanten. Kasaha deui atuh. Kasaha deui moal kasasa. Moal jauh. Moal jauh pasti turuna teh ka anjeun. Nya, da moal turun ka Pramdan moal ka salira. Jet. Moal turun ka Wadi. Putra ngemutan. Yen Pandawa sareng Kurawa teh teu weuleh getrek. Teu weuleh parasea. Teu weuleh silih carekan, teu weuleh silih omongkeun. Dah, laras. Duka pena. Kumaha we meureun bobotoh Persib jeung Dejek. Kumaha we nu kamari-kamari we turutan saya. Laras nun anu kamari-kamari oge geuning. Nya hancur stadion naon gede bage oge. Hancur bakat ku amak tukang tempas. Tukang tempas mah eta mah hancur ku cinta eta mah. Ya hoo. Turutan tah Raden Gatot Kaca. Tah, dangukeun. Siap.